Para mitra sadaya mangga urang teras gede anca dongeng judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa. Mang Jaya sapara kanca bade teraskeun anca dongeng etang-etang hiburan pangbeberapana. Carios nyambung ieu kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberapana teh karaos para mitra sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-81 ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ka-82. Mugi-mugi dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan bae. Atuh tetep yeun kana sae nya para mitra. Nya ieu mah etang-etang pangbeberapana we kitu para wargi. Mangga nyangakeun bae kasugi kaum dangu di mana wae linggihna. Atuh salajengna mangga urang teraskeun dina bagian ka-82 carios nyambung nu judulna Rusia Curug Cikidang ieu dongeng karangan Kileksa mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-82. Para wargi mangga urang neraskeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-82. Para mitra kaum dangu, harita keneh orai teh cicing letahna nu tadi ulal lol teh ayeuna mah cicing. Nu hartina eta orai kajajaden puguh ruhya nu nyaksian meningarenyag lantaran geus bisa neguh tangtu eta orai nyinining. Cilaga ki eta orai kajajaden ki, buah-buah nyinining jadi orai ki atawa orai jadi nyinining lantaran nyinining leungit bet datang orai. Cicing ruhya pasrahkeun ka aki. Ya orai kudu beunang sangkan kanyahoan ka aya nu sanyana. Urang tanyakeun saha manehanana. Ceuk Aki Jumin bari tuluy mapatkeun jampe pamakena. Ayeuna mah teu ngajak galungan ka orai lantaran moal aya guna, moal aya mangfaatna. Aki Jumin geus boga elmuna pikeun ngelehkeun orai kajajaden atawa orai nu kasasar. Pek atuh ki tewakan nya ki sing beunang ki, murah puguh jujutanana. Ieu orai naon atuh sanyana teh? Ceuk ruhya bari melong kana orai. Hatena rada deg-degan timbul rasa was-was jeung sieun. Bisi manehna mikahayang ka bangsa orai nu ngajirim jadi nyinining. Aki Jumin teu ngomong deui manehna mah tuluy ngadeuketan kana orai. Bari teu elat mapatkeun jampe pamake tetela matih jeung kuat. Lantaran orai teu bisaeun incah jiga nu katalian ku pangawasa Aki Jumin. Akhirna Aki Jumin nepi kana orai kepuntut dari cekel pok ngomong. Hei sakadang orai. Lamun nya anjeun kajajaden hayo geura balik deui ka jirim nu asal. Naon? Nah anjeun bet kieu teh naon sanyana? Jalma atawa setan siluman? Sok kaula minta jirim nu asli. Kitu ceuk Aki Jumin bari tuluy mapatkeun deui jampe pamakena. Pikeun maksa ka eta orai sangkan ropah kana jirim asli. Orai teu mangga pulia teu mampu ngaladenan pangawasa Aki Jumin. Les orai leungit ngong aya soratan katinggalan ngajawab kana pertanyaan Aki Jumin. Urang manusia kaula memang lain orai nu sanyana. Sabab kaula bangsa siluman. Taina kaula tarima eleh lantaran teu bisa ngabodo ka anjeun. Nu memang luhur elmuna. Kaula ngaku kana kaunggulan anjeun. Kitu ceuk eta sora meninong toreng kadenge ku Aki Jumin. Tapi kuruhya mah teu kadengieun da kalah kaolohok bangun kaget nempo orai nu ngiles. Oh, jadi anjeun teh bangsa siluman. Nah atuh make ngabobodo kaula. Naon maksud da kumawani kitu petaka kaula? Hayang binasa? Aki Jumin bangun handeuh. Nanya bari rarat-reret hayang sidik kanu ngomong. Teu kudu nyaho kana maksud nama eta mah urusan kaula. Lain salah kaula ari geus kieu mah tapi salah anjeun sorangan. Nah aku mawani ngajalankeun kalakuan jahat. Jeung deui sabenerna mah anjeun nu ngaco. Nah make ngaganggu ka kaula anu keur ngeunah-ngeunah sare. Ceuk eta sora jiga anu nganaha-naha ka Aki Jumin. Peda geus diganggu ku ruhya. Kaula can ngarti. Naon maksud anjeun sare di mana anjeun teh? Nah tadi ngajiri manusia kitu. Nah naonan make sare di masih kurip. Anjeun teh ingon-ingon ada atawa kumaha? Aki Jumin beuki panasaran hayang nyaho kana kasang tukangna. Sabab geus 2 kali katipu. Teu kudu nyaho ieu mah urusan kami, pireureuyan manusia. Jep jempe daya tuluyna. Aki Jumin rarat-reret bari metakeun elmuna sangkan bisa nempo ka bangsa siluman.
Tapi nu tadi ngomong geus ngiles manten jauh balik ke tempat asana. Hei siluman, jawab pertanyaannya. Saha ngaran anjeun? Di mana negara anjeun nu sanyana? Naon sababna aya di masih kuring? Teu aya jawaban para mitra. Di luar teh sepi jempling teu aya sora nu kadenge atuh Aki Jumin ngarahuh bangun capek. Keheul jeung teu bisa newak ka siluman nu tadi. Padahal Aki Jumin geus ahli dina newak siluman. Anu kumaha bae ge sok beunang tara bisa ka mana-mana. Tapi nu ayeuna mah linhas sakilat ngiles teuing ka mana Aki Jumin ku kulutus. Kurang ajar siluman teh na siluman ti meuni atunya. Kumaha wani mapakan kana ilmu aing. Sigana lain siluman samanea sabab sanggup ngalawanan kana pangawasa aing. Tapi awas ya hiji mangsa moal burung beunang ku aing. Mun teu hasil aing rek guru deui. Cek Aki Jumin bari ngepeulkeun pereupna. Untuk kekerot nahan amarah beungeut keuneuk lir beusi atah beuleum. Kumaha teh Ki? Ka mana kaburna siluman gelo teh? Naon atuh nu sabenerna ieu teh? Nyao euy. Teu kapaluruh. Lantaran teu hasil newak siluman padal. Teu daek taluk kana pangawasa Aki. Sigana mah siluman gagah. Nu boga pangawasa leuwih ti Aki. Da kieu akibatna tina pagawean maneh gagah mah. Tujuan jeung cita-cita maneh gagal total. Diruksak ku maneh sorangan. Menurut kana pepatah Aki moal kieu kajadianna euy. Ceuk Aki Jumin maido ka incuna. Lantaran kajadian kitu disangka goreng gara-gara Ruhya nu teu sabaran. Aneul kuring teh geus kieu mah tapi kumaha tuh sabenerna ieu teh? Sabab geus 2 kali aya kajadian kieu es nuning sarua. Hampir taya bedana, ungarek diganggu ku kuring jirimna robah jadi orai. Nah, kumaha tuh nu sanyana teh Ki? Nyinining. Hapunten. Harita teh Ruhya nyarita. Kulantaran sababaraha kali maring nyinining jadi orai. Atuh teh orai jadi nyinining atawa nyinining jadi orai Ki? Atawa anak mangkurip siluman orai kabeh meureun? Atawa mangkuripna siluman? Ceuk si Ruhya. Nyao euy. Teuing mana nu bener. Nganu penting mah urang geus katipu. Sarta geus rugi tanaga jeung waktu. Engke deui mah kudu leuwih hati-hati maring awewe teh kudu bisa bisik ieu. Ceuk Aki Jumin. Nya kieu jadi panas hate kuring ieu. Makanya kejadian kieu nya da yakin kuring mah. Teu mawa nyinining kan teh, mawa nyinining teu aya bedana saeutik-eutik acan. Mun kitu mah pinter silumannya kieu nya. Nya pinter siluman siabatan utek maneh mah. Geus teu kudu diteruskeun. Ini urang geus tunduh ieu. Sabab lila teh nyaring gara-gara maneh kieu abah ieu ka kita ieu. Aduh, jadi balidag. Bari Aki Jumin kukulutus keneh sarta teu waleh nyalahkeun ka incuna. Oh, gimana make nyalahkeun ka kuring Ki? Apa nya teh geus yakin keanehan siluman nu nipu jeung ngaleleceh ka urang. Tapi keun we ulah dipikiran Ki mending ge sare. Geus isuk jigana malah. Itu ye sabab geus tirisnya jeung di kadenge sora manuk saeran. Aki Jumin teu ngomong deui. Kala turun ka kamar handap, teu daek sare di dinya para mitra. Ruhya nuturkeun panon karasa cepel bakat ku tunduh. Ari awak nyareri meuni lalinu, ngan hate teu waleh ngagolak asa panas. Lantaran niat teu laksana bae bari jeung katipu ku pihak mangkurip. Aki Jumin jeung Ruhya pating golehe kana samak butut. Reup pareureum maksudna marek sare, tapi kakara gereup geus kadenge nu gagedor kana panto. Bari harita teh gogerewekan nangtang ka Aki Jumin. Jumin, mentong waka sia mun keluar deuleu. Mentong waka kabikang wungkul kudu wani ngalawan aing deuleu. Lalaki cenah eta sora kacida tarikna. Matak ngaganggu kanu sare. Malah tunduh ge ngadak-ngadak kabur lantaran gandeng kunu gogorowokan bari gegedor kana panto. Korejat Aki Jumin hudang panon burahay beureuh. Malah Ruhya sarua hudang jajantung ratug tutunggulan. Sieun jeung reuwas kabina-bina. Panon melong kana panto bulu punuk pating puriding. Sanu gegedor Ki? Rek naon ka urangnya? Jeung di nyaho ti mana yen urang aya di dieu? Ceuk Ruhya bari ngareret ka Aki Jumin. Nyaho. Nasaha los-los ka dieu piraku ari urang Cibonteng onaman mah. Da mulai nu nyahoeun jigana mah. Jawab Aki Jumin bangun keheul. Lantaran ka tempatna aya nu nyusul jeung deuk kumawa ninangtang. Jumin, Ruhya, biji sia. Urang galungan jeung aing deuleu. Harinya sia lalaki montong wani ka awewe wungkul. Ulah kawas bencong deuleu. Kadenge nu nangtang ti luar ngagedor panto leuwih tari. Saung teh asa inggeung ririegan puguh Aki Jumin meuni ka kerot nahan amarah.
Kehel kudu aku tilu lantaran nganinggang di suwe bae. Sasia. Rek naon nangtang perang ka aing. Naga urusan naon sia jeung aing. Halik mantok deuleu. Tong deket-deket ka dieu. Aki Jumin ngusir kanu nangtang lantaran hoream keluar. Lain teu wani tarung tapi hayang reureuh lantaran geus capek ti kamari keneh. Tapi nu di luar kalah kabeuki galak malah mah kadenge ngajejek panto satakar tanaga. Jumin. Montong loba bacot sia. Lamun sia teu daek biji rasakeun ku sia. Ieu saung rek duduruk ku aing. Cenah galak jeung barangasan. Bener-bener nangtang teh sabab panto ge ampir huja dijejekan. Atuh ari kitu-kitu teuing mah Aki Jumin jadi ngaburingkal nafsuna. Kuniang nangtung bangun laliat tapi amarah geus ngagolak dina dada. Awak ngagidir pinuh ku nafsu amarah, haok nyarekan kanu di luar. Ngajedog sia gehet. Mun wani montong ngajejekan panto deuleu. Geura jejek awak aing ye. Mun wani ulang ngaduruk saung sia geura duruk awak aing. Kitu cek Aki Jumin. Kop kana bedog tuluy di sore nurusuhan. Kalau terak ngalaan tulak panto gajeleng kaluar bari nyabatkeun bedog. Tapi sia di lawang teges dihadang di daguan ti tetali keneh ngancam Aki Jumin. Nu tayalian iwati Madrois. Barang kolepat Aki Jumin biji sakilat di babad bincurang ngakuruyung kamu. Siuk pedatrak kuak Aki Jumin ngakurowo. Waduh. Licik sia. Licik ngabongohan sia. Bru Aki Jumin namru. Kekuatan nangtung. Sigana mah bincurang na remuk kababuk kuruyung kawung. Cakakak Madrois seuri bari lalengakan. Lain lecik aing masih Jumin, tapi aing ngarti deuleu. Lamun sia diajak turung patetunggalan pasti kudu siap bedah polona. Takulantaran kitu jeung kibatan bobol polo beja dada leuwih ade remuk suku. Ngarah teu bisa ngejat. Jeung ulah malingan awewe sia kalakuan teh pidul. Waduh ampun sia. Licik sia. Aduh, di mana nyawa ka dia, ha? Sanu ngabejan ka sia-sia bedul? Aki Jumin kukulutus. Najan nyeri ge sorana mah galak keneh, malah panon meniburahay beureum bakat ku ambak. Para mitra kaum dangu, kumaha atuh jawaban Madrois? Harita tuluy ngagak-gak seuri. Aing dibejaan ku orai nu gelut jeung sia tadi. Aing menang beja ti manehna yen sia aya di dieu. Kaina karasa ku sia deuleu. Madrois kasar nyaritana jeung di bisa pisan ngabohong. Maksudna mangarah Aki Jumin jeung Ruhya ulah ngarah-ngarah ka Mangkurip jagana. Hah? Aing teu ngarti deuleu, ceuk Aki Jumin olohok. Tapi can aya nu nyarita deui lantaran ti jero aya nu sosoak nangtang. Manusia goblok. Lamun nya wani montong ngabongohan sia deuleu. Lamun kitu sia lain jago ngaranna tapi licik. Hina jeung teu gablek gairah sia. Lain satria ngaranna. Lamunnya jago sok sia jeung aing ye, ceuk ti jero. Ti jero saung anu nangtang teh Ruhya ngarasa panas jeung sedih. Nempo akina nu geus rubuh sakali nyabet. Puguh sarerea menibungaheun. Lantaran Ruhya bakal gancang katewak tuluy Madrois taki-taki pikeun mapag musuh. Wijil ka dieu sia Ruhya montong ngagogog di kanang deuleu, ceuk Madrois. Bari ngayun-ngayunkeun ruyung kawung, kawas nu ngahajang ngagigila. Ngan ayeuna mah teu boga niat ngabongohan. Lantaran Ruhya dianggap enteng moal kawas Aki Jumin. Keur kitu jeleng Ruhya luncat ka tengah-tengah anu angariung. Jeleg ngabedegah hareupeun Akina nu ngarumpuyuk. Ku sararea diantep hayang nyaho ketakna heula malah tua kampung mundur. Patua ulah mundur tewak heula si Jumin borogod kokodna. Madrois ngingetan ka tua kampung lantaran lamun diantep mah Aki Jumin bisa kabur. Najan taya harapan ge ari waspada mah kudu. Ai heueuh nya. Batur-batur sok jangkalak ta si Jumin teh. Tua kampung marentah ke anak buahna. Robrona nu opatan teh maju. Dibarengan ku Mangkurip tapi teu disangka-sangka Ruhya ngamuk ngubak ngawik ngahalangan kanu rek nalian Akina. Sabrut narajang ka Mangkurip, untung Mangkurip rikat mundur bari ngelok. Sabedogan sabetan bedog Ruhya kur ngaliwat. Tungtungna geura Ruhya teh pada ngepung. Ditarewa ku opatan tapi aneh aina Ruhya bener-bener galak. Serangan jeung gerakan ngabahayakeun. Kapaksa Madrois maju rek meresan Ruhya. Keur tarung meuni ragot. Bedog ngalayan ruyung kawung. Nu akhirna Ruhya rada anggang jeung Akina. Da ngahaja ku Madrois dijauhkeun. Ngarah teu ngahalangan kanu rek nyangkalak. Kero Madrois ngabejaan. Sok talikung montong asa-asa keun si Ruhya bagian kuring.
Mangkurip jeung baladna muru ka Aki Jumin, teu bisa walakaya Aki Jumin teh ayeuna mah lantaran suku nyeri pisan. Mani asa nyelek kana angen nyerina, bakat kuparna Aki Jumin kapaksa masrahkeun diri, teu barontak najan leungeun ditalikung dikatukangkeun lantaran mun gerak sukuna asa rek locot bakat ku nyeri. Wayahna kieu mun tong ngalawannya, sabab mun ngalawan bakal leupeih parna ka nyerina ieu. Saki ge untung anjeun dengan dibabad suku. Tadi marek dibabad tarang ngarah modar sekaligus, ceuk tua kampung. Bari neuteup ka Aki Jumin, nu muringis nahan ka nyeri beungeutna pias jiga mayit, pok ngomong sora mah tetep galak. Endong loba bacot sia tua, licik geuleuh. Ungane wak aing sia mah licik. Rajeun wani ngabongohan rasakeun kieu wawales ti aing. Mun teu utak getih, rasakeun sia. Aki Jumin ngancam lantaran geus bener-bener amak ka tua kampung. Nu ti heula ge can lipur ayeuna geus namahan deui. Wah, montong sok suaban ngomong teh. Dan jahat jeung ngaco mah moal jamuga hirupna ge. Najan gagah rongkah jeung sakti ge tetep we beunang. Tema tua kampung bari ngabalieu. Hatena memang lewang, sabab omongan Aki Jumin lain lalaborakeun bisa bae mun jadi kanyataan. Aki Jumin teu nyarita deui lantaran geus pageuh diborogod ku Tamang. Atuh saja batik kitu kakeuheuna beuki gede. Ngan bae teu bisa nanaon-naon, akhirna Aki Jumin mikir jeroning hate. Neangan akal pikeun nyalametkeun incuna, sangkan teu katewa ku musuh. Atuh bari ngahulang teh, ngupat dina hate bari melong karuhya nu keur tarung jeung Madrois. Sial hirup teh yeuh. Ayeuna aing katewa ku si tua kampung jeung si Rois. Lamun kieu terus-terusan moal aya tungtungna, aing kudu ngagunakeun ilmu batin meungpeung si Ruhya jag-jag keneh. Kitu ceuk hate Aki Jumin. Manehna sadar lamun tuluy-tuluyan ngomong jeung tua kampung moal aya gunana. Aja nyarekan lak-lak dasar tetep manehna mah ditalian, moal bisa walakaya. Ayeuna perhatian dipusirkeun ka incuna, hayang ngabebaskeun Ruhya tina bahaya musuh ku jalan ngasupkeun batin Aki Jumin, kajina jiwa Ruhya. Tapi teu hasil Ruhya ukur galak kabawa ku amarah. Teu dibarengan ku kakuatan, akhirna Aki Jumin nyokot jalan pamungkas. Waduh, tetela batin aing geus robah. Aduh, jiga nama ayat camal yeuh, tapi aing moal eleh ku ata-ata. Awas ya Rois, diwarah ku aing deui. Aki Jumin ngancam dina hatena, tuluy ngawatek ajian pikeun ngamat siluman. Para mitra kaum dang, barang cacap mapatkeun ajianana gelebug aya angin ngahiuk meni ngaguru handaruan. Tatangkalan pating pelenod kawas rek peungas. Kalakai jeung dangdaunan rabeng haliberan katebaku angin. Harita atuh nu araya di dinya kacida ruwaseunana, lantaran bet aya angin dadak-dadakan teu puguh mimiti. Para wargi sadaya tuluy harita aya sora. Cacakakakan meniting saleor kadenge ka unggal madhab. Sora nu seuri menit tarik ting saleor pagalo jeung sora angin. Malah ngirung mata kukurayeun puguh nu borangan maggeus kokompodan sieun bari unur-unuran. Tuluy ting lalieuk neangan pilumpateun. Bareng jeung kajadian kitu kana awak Ruhya asa aya nu euteup. Unu karasa berat jeung pating sariak panas tiris. Ruhya mimitina mah ampir soak lantaran sieun jeung keung mata kukurayeun. Tapi lilalia jadi buringas kawas nu kasurupan. Panon burahay beureum huntu ti peperket ngegel bibir kawas nu gemes pisan. Aya naon ieu kawas ieu teu beres ieu. Keun sia tiladenan ku aing. Tapi ka mana pangawasa si Ruhya deuleu? Ceuk Madrois dina hatena. Manehna geus bisa neguh kana galagat nu kurang hade. Ngan taksiran mencog keneh. Mencog lantaran Madrois mah nyangkana karuhya teh nu boga ilmu ambatan kitu. Padahal mah diasupan ku Aki Jumin nu geus teu walakaya. Ngan untung Madrois sadar eta kajadian mawa galagat goreng pikeun baladna. Samemeh neruskeun tarung ngagero ka tua kampung mere beja sangkan ati-ati. Patua mundur kabeh, mundur. Bawa si Jumin ka sisi kade ulah meunang leupas. Kitu ceuk Madrois. Kutua kampung kahartieun, yen kaayaan teu pati nguntungkeun malah bakal mawa balai ka baladna. Buru-buru tua kampung ngadeuketan ka Aki Jumin, dibarengan ku Mangkurip jeung nu sejen, sabab sarerea ngarti kana isyarat ti Madrois. Patua ayeuna mah ulah kapalang, yuah urang bawa kanu jauh we Aki Jumin teh. Bisi di dieu aya kajadian nu teu bisa dilawan ku urang. Sabab kaayaan asa beda jeung sasari rada keung ye, ceuk Mangkurip ngaharewos ka tua kampung, ngarah teu kadengeun ku Aki Jumin. Bener yeuh urang bawa kanu jauh. Mun perlu mah urang bawa ka lemur Cilaja sakalian, lalu ieu balad mah
Tema tua kampung satuju pisan kana usul mangkurip. Harita keneh mangkurip katut baladna ngagarotong aki jumin. Dibawa kanu jauh. Sangkan teu aya kajadian leuwih goreng. Sadengkeun kaayaan beuki beurang bae malah panon poe geus moncorong ti beulah wetan. Kocapkeun Madrois jeung Ruhya harita geus silih pelong ngadu pangabaran. Ruhya robah pamadegan robah roman beungeutna. Siga galak jeung barangasan beungeut jadi geuneuh geur beusi atah beuleuh. Ruhya ondong loba pamola sia hayo geus maju deuleu. Munnya sia lalaki langit lanang jagat teu kudu nungguan lila-lila. Geus hayang modar sia teh ha? Heuh aing rek dibabad huluna. Ceuk Madrois bari mureleng. Harita teh keur kekerot Ruhya nahan amarah. Pamolah beda jeung tadi sabab geus kasurupan ku siluman. Ruhya teu nemalan kana panangtang Madrois. Kalah maju dua lengkah bari nyoyunkeun bedog. Kalayan teu tatapa sini di hiuk bedog diheumatkeun kana talang Madrois. Gerakan lambat tapi nganung tanaga nu kacida rongkahna. Kilak Madrois ngagiwarkeun sirah. Bari nakis kuruyung kawung pelentrang dua pakarang bantro. Leungeun Madrois ngageter jeung asa sing sireung. Beuh, edas nah jadi kuatan si Ruhya ha. Boga ilmu naon manehna teh. Heran tanaga naik jadi sababaraha kali lipat. Ceuk hate Madrois bari mundur lalauna. Harita teh para mitra panon mureleng ka Ruhya nu beuki pikasieun lantaran kasurupan teh. Gerakan kaku tapi mata geumpeur. Harita oge teu loba miceunan waktu sanggeus serangan ka hiji gagal. Ruhya maju deui sababaraha lengkah muru ka Madrois nu keur tatan-tatan rek ngababad syukur. Rois sina rubuh sakaligus tapi teu bisa. Lantaran Ruhya kaburu nyabetkeun bedog kana beuheung Madrois. Hiu kolepat kang ditakis ku Madrois. Terpluk ruyung kawung nu Madrois murag. Lantaran teu kuat ngadu tanaga jeung Ruhya. Kebeg Madrois ngarenjag. Manehna kakara harita eleh ku musuh tuluy murung deui gegendirna. Tapi mendingan sakilat aya nu ngabulila kana cangkeng. Untung kaburu keneh nyingcet. Hiu kolepat beres bedog si Ruhya kana cangkeng. Waduh, tetela ieu. Lain samarangan jika na make ilmu siluman ieu. Rasakeun Ruhya aing ge bisa nu kitu mah. Ceuk Madrois bari tuluy babacaan. Rek nurutan Ruhya tapi can tamat geus aya nu nyamer kana dada. Lep Madrois ngelok hiu los bedog Ruhya mi lepas. Madrois salamet deui tapi hatena geus mimiti miris lantaran pakarang manehna can kacangking deui. Harita akhirna Ruhya beuki kesit gerakanana. Bedog dibubat babi tarik naker ngancam awak Madrois. Nu babelesatan nyingkahan panarajang. Lila-lila nu tarung beuki rame Madrois kapaksa kudu ngerahkeun sakabeh elmuna. Tapi tetela teu kuateun ngaladenan pangawasa Ruhya nu kasurupan. Hiuk bedog kana tarang leplos seak kana bitis jeleng plos serepet kana cangkeng jeleng mundur plos bedog Ruhya nyabet angin. Lantaran kabeh ngeplos wae para mitra plas-plos teh ieu. Ruhya jiga nu gemes geus teu sabar hayang ngarubuhkeun musuh. Semuk ngarajang leuwih tarik. Sora bedog ngahiung ngancam Madrois. Waduh. Nah ieu teh setan naon nu nyurupna nya. Madrois gugup kapaksa mundur nyingkahan balai. Tapi ku Ruhya tuluy diudag nepi ka mana bae ge akhirna mah Madrois kabur bari gogorowokan. Badur kabur bahaya cenah sora tarik ngarah kadenge ku sararea kontan tinu balapating beretek jalma-jalma nu tadi diparentah ningker. Tapi tua kampung teu panujueun lantaran hayang ngajajal heula kakuatan Ruhya nu sanyana gero ngagorowo. Montong kabur kapung ku sararea maju. Nu lalumpatan ngarengkog. Kabeh balik deui rob ka Ruhya bari ngabar-ngabar bedog pating jorowok ngahatean baturna jeung nganggo berahate. Keur Ruhya pada nyabet kurek pada narok. Malah ari nempok itu Madrois maju deui milu ngepung ka Ruhya. Tapi mata kaget para mitra. Gerakan Ruhya jadi leuwih kesit batan tadi. Bedog kolepatan lir kilat teu beda jeung ramo malakal maut anu menta wadal. Ngan untung nu ngepung kabeh ge waspada. Kabeh bisa nyingkahan balai bari terus-terusan narajang ka Ruhya. Tapi teu aya gunana lantaran gerakan Ruhya kalah beuki tarik matak paur. Lila-lila buriak sararea bubar. Teu kuateun ewak Ruhya malah mah kalah kasieun ka sabat ku bedogna. Atuh tua kampung ge teu bisa naon-naon kapaksa milu lupa. Sanggeus balad tua kampung jarauh sarta teu aya nu katempo deui ku Ruhya. Dumadakan awak Ruhya jadi leuleus, rumpuyuk beruk nyuuh kana jukut. Bedog murag teu kuat nyekel. Ruhya gegerungan bakat ku capek, ikoro asa garing. Ambekan kerep napas ngahegak bari calangap. Siluman nyurup ka Ruhya geus kabur teuing ka mana.
nu tinggal awak Ruhya capek. Aduh, capek teh. Kamana si akinya? Ceuk Ruhya bari ngusapan ti Koro. Aya nginum teu aya cai lila-lila sirahna lieur tungtung ngales teu inget di bumi alam kapaehan. Para mitra kaum dangu, kocapkeun balad dua kampung harita birat kalabur ningalkeun tempat tarung. Kabeh teu aya nu wani ngalawan ka Ruhya atuh teu lila geus jarau. Malah geus tepi ka jalan cagak, didinya ngarandeg sawareh lantaran boga rasa geus aman. Waduh, kumaha mun kieu mah atuh ye? Kumaha mun hudag ka lembur rek sadu newa ka si Ruhyanya? Ceuk Mang Kurip bari ngahega. Manehna bingung nempok kanyataan kitu sok sieun Ruhya datang ka Cibonteng. Lah, teu kudu salempang Mang. Di lembur mah loba kolot anu barisa kana kabatinan, bisa ngaladenan pangawasa siluman. Sabab yakin si Ruhya kasurupan ye. Keun bae tong jadi pikiran. Mending pikiran pilampaheun saterusna larek kumaha ayeuna Mang Kurip? Ceuk tua kampung. Duh, katupa-tua kudu kumaha atuh kuring teh nya. Ari Aki Jumin kumaha? Aki Jumin mah geus aya nu mawa ka lemur Cijaha, tadi digotong ku opatan dikawal ku nu sejen aya 5. Keun bae da moal kabur, sukuna ampir remuk deui. Ceuk tua kampung. Ngagedean hate Mang Kurip. Ari Mang Kurip mikir sakedeung lila-lila inget ka kulawargana. Ieu tupa-tua kulantaran kuring teh geus lila ningalkeun kulawarga, kapak sarek balik heula we bisi nu di imah dedeupeun. Lantaran basa ini teh teu bebeja heula da teu aya rencana teh atuh. Mang Kurip nyokot putusan rek balik heula ka lemur Cibonteng. Nyamang atuh ari kitu mah kadewe di jalan sing hati-hati, bisi disusul ku si Ruhya. Atuh sabaja ti kitu lamun nyinining geus kapanggih, kudu mere laporan ka kuring sabab bisi kajadian di Rangon teh nyalahkeun kanu mere laporan ka kuring kitu. Jadi nu dipaling ku Aki Jumin teh siluman atawa kumaha eta teh lah rada lieur kuring ge. Hal ieu teh kudu diyakinkeun ngarah teu ragu-ragu kitu nya Mang Kuripnya. Mohon atuh patua kuring ge inget ka anak atuh. Nah di mana atuhnya anak kuring sabab nu dipaling ku si Ruhya teh orai cenah. Ceuk Mang Kurip ngarasa heran da basa tadi ngintip kana kajadian di saung Rangon. Nya mohon kitu atulah wilujeng angkat. Muga-muga sing tepung deui jeung kuring. Ditunggu bejana di Cibontengnya. Tua kampung nililayankeun. Geus kitu Mang Kurip amitan ka tua kampung jeung kanu araya di dinya. Tuluy balik ka Cibonteng papisah jeung urang Cijaha. Sabab di dinya teh jalan cagak sanggeus Mang Kurip balik. Bering balad tua kampung barali ka lemur Cijaha. Sarerea ngarasa melang sabab musuhna can beunang saurang deui, tapi najan kitu ge rada tentrem. Da Aki Jumin geus katewak sabab Aki Jumin leuwih anu leuwih jahat mah sabenerna teh para mitra. Cag urang tunah heula lalampahan Mang Kurip nu keur aya di satengahing perjalanan balik ka lemur Cibonteng. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun kaayaan di lemur Cibonteng. Harita isuk-isuk kirawan Cihanit moyan di imah Mang Kurip loba jalma. Dariuk ditepas sawareh dina gorodog bari moyan nu di jero aya Pak RT. Peuting tadi Pak RT jeung para kancana para wargi geus maluruh Mang Kurip kalayan api. Tapi nu diteangan lebeng teu kapanggih. Pak RT ngarasa melang jeung hariwang sok sieun Mang Kurip pinanggih jeung kacilakaan. Kitu deui Bioon jeung Nyinining duanana geus teu puguh rasa. Melang ka Mang Kurip, malah sararea kacida ngarasa melangna. Nu matak harita ngariung di imah Mang Kurip rek nyawalakeun masalah eta. Pak RT, kumaha atuh lamun kieu nya nah lah. Ka mana kira-kirana Kang Kurip teh ieu kuring hariwang sok sieun katewak musuh? Atawa aya nu ngabinasa, da bongan ti payun aya nu ngancam. Bioon ngamimitian nyarita. Ari nu seden jempling marilu bingung ka Bioon. Pahartos bi da kuring atuh karasa ieu teh ku kuring ge. Memang melang ka Mang Kurip, kari-kari kamari aya nu ngancam, ari peuting ieu bet leungit. Puguh watak melang jeung hariwang sok sieun beunang ku Aki Jumin we. Tapi keheula ulah leutik hate. Urang teh can beak pamanasaran ieu teh can ngajalankeun rupa-rupa tarekah pikeun neangan Mang Kurip. Keun ayeuna mah sing sabar heula. Mending beberapa teh bang berangkeun kanu matak bubira. Perkara Mang Kurip ku kuring rek dibadamikeun jeung babaturan. Ceuk Pak RT daria pisan. Na beberapa teh Bioon jeung anakna sangkan teu nguluwut teuing. Memang matak leutik hate jeung peunggas sarepan. Sabab kamarina meunang beja aya nu ngancam ka Mang Kurip. Ari ayeuna bet teu aya mulang sapeuting jeput. Tapi kabeurang teu aya bae tangtu matak hariwang jeung lalala. Nya nuhun atuh Pak RT, kuring mah teu aya deui pamuntangan tulung teh. Kajabi ti Pak RT sareng kanca-kanca. Aya nu mangga we nyangakeun ka Pak RT. Da kuring mah teu bisa naon-naon. Ceuk Bioon deui. Masrahkeun ka Pak RT pikeun ngarengsekeun masalah Mang Kurip.
Saterusna Pak RT ngayakeun babadamian jeung babaturanana. Harita loba nu usul sangkan kitu sangkan kieu rupa-rupa pamanggih dikedalkeun pikeun ngarojong kana usaha Pak RT. Sangkan mangkurip kapanggih. Nu akhirna sarerea satuju kana usul ading. Sangkan menta tulung ka Aki Antri. Pok para panyaki arusul sangkan tereh rengse. Para saderek sadayana usul anu sakitu seueurna sadayana ge sami nyaeta sarae sabab tujuan pikeun nulungan mangkurip. Nu kiwari can mulih-mulih. Tapi lamun sakabe usul dijalankeun tangtu moal aya nu bisa diberesan. Moal aya dina kaberesan sok sieun meakeun waktu teu puguh. Bari jeung teu mawa hasil, taku lantaran kitu kuring rek milih salah sahiji. Nu kabilang hade. Kuring satuju kana usul tijang ading, sangkan urang minta bantuan ka Aki Antri. Kumaha satuju? Sarerea para mitra satuju, ujug-ujug satuju meniraeng nyebutna oge. Lantaran ari nyokot jalan eta mah nu sejen kabeh kapepet. Dewi hade lamun minta tulung ka Aki Antri. Ari sabab sarerea geus neuneun kapercayaan ka Aki Antri. Dina sagala urusan oge jadi gunung panangeuhan. Syukur lamun sarerea satuju mah. Tayena ulah loba catur teuing sosulan Aki Antri sina ka dieu. Ngarasa kalian ngariung ngan kade sing sopan nyaritana ulah matak ngajaheutkeun kana manahna. Cing sanu daek nyusulan ka Aki Antri. Pak RT rarat reret ka sakur jalma nu hadir. Alah nama kenya anu daek. Abah ge daek nyusulan Aki Antri mah. Keun abah nu ka ditu pasti daekeun ku abah mah. Ceuk Bah Jilun dari anaka. Malah matuluy nangtung bari singkil ari maksudna Bah Jilun. Ngarasa kalian nanyakeun kaperluan manehna. Nu geus beres 2 kali puasa dina raraga nakalani. Geuning abah keur samangat atuh ari kitu mah. Pak RT bungaheun. Ari tadi nama bisi Bah Jilun capeun kawan tu saputing jeput ti sare sabab ngajaga imah mangkurip jeung adi. Waktu nah di para mitra